Haji, udah ganteng mulus iya banget Si Omblek euy, ngorek HP jigan. Jil, Black, gaya ayeuna boga HP Android Jelas dong, Andi gitu loh. Mau aing mah ka mana Black? Ajik teh. Aing kana ngomeh HP meni kusuk kuat ka teu neuleuh ka aing. Aing salat mah luak liuk teh. Hah, atuh mana apa lain sak luak liuk sok. Pan aing mun paman luak liuk teh, aing ge bari ngelawan si hello. Aing kasar, mun sarowe mana ge edan. Black, bisa meureun aing nginjem HP-na euy. Enak wae. Ulah lah, rusak ya aing dicekel ku jelema gaptek teh sia mah. Anjing siam di korek atuh boy. Mana coba nginjem heula? Bodo amat. Astagfirullahaladzim. Geus lah rek mangkat aing daripada jeung jelema korek gitu mah. Haji, ngeuleuh atuh mang lempang teh. Halo tuh mang, aing keur ngorek HP nih, HP baru dong. Wong pisan atuh mang. Mana cing? Urang nempok. Neuleuh HP-na. Is, tidak, lain sih baru bapak rusak kayak HP aing tertular. Nah ini koret awas ya. Si Andi Aji koret pisan. Kayak mau orang bakal meuli nu leuwih alus. Mas, kumaha boy? Alah, boy euy. Boy, baru teh kieu aing. Da aing mah yakin ieu teh gara-gara virus yang tersebar. Heeh boy, pandemi kebaikan orang oge kan mencegah yang lebih baik boy. Boy, aing ge nyaho ka dinya nama. Nah, geus lah. Boy, aing tadi panggil si Andi, anjing. Sombong pisan demi Allah aing boy. Emang nah gitu sih eta si Omblek. Eta geuning boy. Pada si Andi teh boga HP anyar nih. Terus aing lagi pinjem ge. Meni ulahkeun edan. Ngomong teh kieu meni kan nyerieun demi Allah ngomong teh. Lumun sia mah ngomong virusan sia. Dicekal ku jelema gaptek mah bisa rusaknya. Aduh. Aing teh nyeri hate kumaha boy euy. Anjing sombong pisan jelema eta. Keunah geunal kitu bang, kayak keun dia menang aja. Itu boy. Itu dia keluaran orang, kudu nama orang teh diingetkeun supaya ulah berlaku juga gitu. Cuman tuh boy, jelema kitu mah tong dianggerkeun wae, bisi kamalinaan. Lo ulah gitu boy, gitu ge babaturan urang euy. Kudu nama urang teh saling mengingatkan ame lebih baik deui mah teu sombong deui. Geus boy tong perpanjang lah. Karunya eta ge babaturan urang le. Aduh, heueuh nya. Astagfirullah. Gerde jang. Ketinggalin aku mah. Gede lah. Gede. Coba euy. Awas deh. Ngopi yuk. Ayo di mana? Cing, uing ngejen lah kopina. Nginum kopina sing tiis manten. Keheula atuh panas. Oh, juga si Nana. Tuh si Nana, Cil. Nah, yuk. Euy. Mau lah jika ada masalah gitu. Tong babang musting ini mah. Mana kopina deh lieur ya. Iya, jam 2 ae. Kunaon atuh? Ngopi heula babangus teh. Oh. Ini nyarita aya naon ieu. Jadi kieu wa euy. Aing tadi pas panggil si Ombleknya. Kumaha? Aing we teungeuna euy kana hate aing. Kunaha atuh kunaha? Jadi kieu wa euy. Aing tadi panggil si Omblek menyi hate dan Kunaon tah nyihakeun? aing pan si Ombleknya boga
HP anyarnya. Aing rek nginjem disebut naon coba cek mana coba. Naon? Aing disebut jelema gaptek cenah euy. Padahal aing rek nginjem HP-na ulaheun enggak? Kata gitu naon. Emang kunaha? Heueuh aing ngikeul ya ke si eta. Saprak boga eta mah. Si eta jadi kitu we. Emang bukan naon gitu ya sih tak? Ya eta biasalah boga HP anyar gak. Aing rek nginjem we kuat ka ulaheun wa euy. Duh kata gitu nah si omlek. Tuh manuk itu mah. Heueuh bener pisan tah. Menurut maraneh kumaha euy? Pokoknya tong diajakan aja mah gitu mah. Tapi aing tadi geus eta geus ngomong ke si Eman. Si Eman ge emang kitu cek si Eman ketemu diajakan. Tapi orang sebagai babaturan kudu nama ngenyadarkeun lain Bener. Kudu mah nyadar gitu. bola sarwana lain. Bener pisan. Ari Enes anina ke mana? Tadi mah urang teh pepanggil di jalan, basarek meuli huut. Ai tadi mah aing keur di harkeun imahna teh. Ngadekul we sorangan. Ku aing ditanya buat ka kusu we kitu cu aing teh anjing. Parah abang boga HP anyar. Tuh, tidak. Yuk baralik. Kopinya sebeak ieu. Oh ayo lah, mending baralik. Bae sombek mah. Engke ge aya babelesna. Bener teh? Bener pisan. Masuk. Mana barudak dong nih sepikir. Padahal mah aing kayak ngopi. Ini si Andi. Andi. Anjing dah. Bener tok si Nana jelema abang semoga HP anyar nih aing ngalir kungkul cadah teh. Anjing teh menika cida pisan agulna goblok gitu. Bebaturan teh menik itu patut cadah teh. Dah aing mending dengan batur lah kalau sing kieu mah keur ngopi-ngopi apa naon lah.